Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pamubrahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mangga wargi-wargi Mang Dedi urang lajengkeun deui jujutan carita Si Kancil ti Pakidulan karangan Kariksa anu ayeuna baris ditaratas ieu naskah carita bagian anu ka-14. Sakumaha nu kantos ditaratas bagian anu ka-13 pedaran Mang Dedi Kebegatuan Ci dina mangsana Aki Surasa harita teh keur mere pepeling kanu janten putuna nyatana Jang Topan anu geus mimiti jadi bujang kagok nya. Kumaha atuh para kaum dangu lajengan naik cerita langkung pos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam tiburan harita teh di pagunungan khususna di patempatanana Aki Surasa jeung Jang Topan anu harita keur ngabandungan naon rupa omongan-omongan akina. Aki Surasa harita teh terus-terusan meresu banget kanu jadi incuna supaya hirup bener-bener segut dina nyiar ilmu pangawruh ngaguar pangabisa anu jalana ti papadaning manusia atawa tina misil-misil anu dipintonkeun ku Allah di jagat raya ieu. Ngadenge kitu omongan ti incuna ti akina pok incuna nu katelah Jang Topan ngomong berijeng tandaning hormat ngeluk tungkul hareupeun akina. Mohon kahartos pisan ayeuna mah Aki, nanging sateu acana nyiar ilmu anu sanes cobi atuh abdi teh wartosan heula manawa sareng manawi Aki uninga naha saha inung bapa abdi Ceuk Jang Topan hayang nyaho kakolotna. Sakedapan mah atuh Aki Surasa bade ngagebeg tapi salah lamun teu dibejakeun pok harita. Kaset Memang hijab ke boga indung jeung bapa tapi wayahna ulah maksa ulah hayang nyaho ayeuna Aki moal waka ngabejakeun ayeuna mari sabab hidup can kuat batin moal kuat nyarima ieu bejakeun engke dewe mun hidup geus nincak dewasa ku Aki rek dibejer beaskeun ku Aki rek dibejakeun ayeuna mah praku heula kandelan heula ilmu jeung luang hidup supaya naon supaya kuat nyarima naon-naon anu bakal diguar engke ku Aki. Ngadenge kekecapan akina kitu sakedapal mah Jang Topan teh ngahulang kalah beuki panasaran we ngadenge kecap kitu mah tapi kulantaran geus kuat dadasar geus asa kuarahan ti akina taat jeung satya ka guru hormat ka sepuh
Temaksa geus diketukeun ku akina teh sok sanajan panasaran oge. Merekatkeun maneh we pok harita Jang Topan. Sabios ari kitu mah atuh Aki. Mung abdi nyuhunkeun ancang ancer-ancer. Iraha abdi tiasa nampi wartos ti Aki. Ke. Mun umur hidup geus 17 tahun atau 18 tahun kitu ge. Mun ilmu hidup geus cukup, geus nyaho hartina hirup, geus nyaho tujuan hirup, sarta geus nyaho asal usulna manusia. Pameh kitu mah abdi teh kedah milarian heula guru atunya Ki. Tah eta bener pisan anaking. Sabab Aki mah geus teu boga deui anu sejena. Kanyaho Aki geus camplok kabeh ka hidup. Puguh Aki ge hanya ka jeung kaduhung. Teu tibareto mulik ilmu pangawruh teh geuning. Tunggueunah nama ayeuna jadi jalma bodoh teh. Tapi teu kitu kasep incu Aki. Da aya baris anu nuluykeun nanya tanah hidup sorangan. Nu matak hidup sing nya sing bener-bener patekadan. Ulah satengah hate prak. Teangan ilmu sing loba. Bisi naon bisi kaduhung jigana. Sabab naon kaduhung mah tarati heula kasep. Mangaki diestokeun pisan. Aki surasa terus we ngagelendut pematahan ka incuna. Mere sumanget mere pituduh kumaha tata jeung cara dina ngambah kahirupan. Ku Aki surasa didongengkeun diterangkeun sacara welena. Yen hirup teh butuh ku ilmu. Nu barisnya angan salila aya di alam dunia. Sabab lamun hirup manusia tanpa ilmu pangawruh lir ibarat lempang dinu poek bari jeung teu nyaho obor pisan atawa teu mawa obor. Bakalnya sablalampahan minang titajong meureunnan kadangkala salah tincak, salah nyokot nu akhirna badan bakal katempuhan nandangan kacelakaan. Nya sanggeus kitu mah kaum dangu. Jang Topan teh ngarti weh geuning hirup teh kudu pinuh ku ilmu pangawruh. Sumanget Jang Topan ngagedur jeroeun dada, tekadna buleud, pikirna gilig deuk neangan ilmu anu loba-lobana. Nya akhirna mah poe eta keneh Jang Topan teh babahanan. Kasubri para wargi mangsa alam sore jeung panjangna alam peuting ti kacatur dina carita. Ayeuna urang kosapkeun mangsa alam isuk-isuk. Manuk krecet di sarada patembalan jeung baturna. Mangsa alam isuk-isuk teh rame, hayang leuweung meni paling kelewung pating kelewung di sarada. Komo eta mah manuk kadanca jeung anu sejena meni rame di pileuweungan teh. Monyet cukrah cekro, lutung aknak-ukuk mapaesan ngaramean alam isuk-isuk. Mangsa rebun-rebun keneh oge Jang Topan teh geus saringset. Terus atuh nepungan heula ka Akina. Pok ngomong nedapi doana cenah. Aki, parmios abdi bade milarian guru disuhunkeun dian pidoa ti sarira Aki. Mugi abdi sing hasil maksud kelawan salamat. Chef.
aki didoakeun pisan. Boro-boro ninggi pentah kasep. Dinanteun age aki mah moal petot-petot dina ngaduakeun ka hidep cubral anak inggeranian. Sungsi pangarti jugjug ilmu. Tiangan pangabisa ulah kagoh-kagoh ulah asa-asa. Ulah galider sing temen wakal sing sabar tur tawakal. Hirup ulah ceehan, hirup ulah elehan sing gede keyakinan yen anu niatna hade karena Allah salawatna bakal ditangtayungan ku anjeunna. Ngan aki teh harek amanat kasep omah hidup teu sing bisa mawa diri ulah ngalajur nafsu ngumal amarah. Mun nya teh mah aya anu ngahina ulah diwaro. Aya anu nganyeri ulah rek sedih. Aya anu nyamuk oge teu nyeri mah ulah dilawan. Tapi kedah kumaha tuh Ki? Lain haretina kudu ngelehan salawasna lain. Ngan kudu nyaho kana tata kasopanan. Kudu nyaho kana hak jeung kewajiban. Segala rupa tindakan kudu make perhitungan anu asa. Dah kitu kasep incu aki. Amanati aki mah kasep gram yang junggra rumahku juga ini. Cek aki surasa kalawan dumareda. Sedih aya, bunga aya, deuk ditinggalkeun ku incu teh sedihna bakal papisah cunglik meureun sorangan di saung di pagunungan. Bungahna incuna geus aya kahayang make darwani indit sosoranganan kalawan paniatan hade pisan. Katonohon aki, naon rupi piwejang ti aki bade diestokeun pisan ku abdi teh moal dilaurakeun. Sakali deui permios aki. Cek Jang Topan celangok atuh munjungan kakina. Belah kasep, belah geram yangcu. Yung Jang Topan nangtung. Kop kana itek terus atuh ngeliwed api pir imah muru ka istal. Waki surasa ditetep di kajauhan tetela. Jang Topan teh nempungan heula kudana reg eureun deket istal. Diririk atuh anjing nu katalasi kalong nyampeurkeun bari buntutna kupat kepot. Sungutna dana lamun bisa ngomong mah meureun nyampeurkeun. Cara jelema mah meureun nanya si kalong teh. Jang Topan arek ka mana kitu meureun nampi basaeunana. Sobat, kuring rek ini tangtu rada lila. Sing betah di dieu nya kalongnya jeung si aki. Doakeun kuring supaya hasil pamaksudan diijabah sapanaja. Cek Jang Topan beri musapan beuheung eta kuda. Ari kuda kawas anu ngarti ulunah dideukeukeun ka si Topan. Terus atuh diusapan tarangna. Ari anjing nu katalasi kalong teu daek cicing. Kuliwed ka kencah, kuliwed ka katuhu. Mulit kana bitis kawas anu sieun ditinggalkeun we horeng si meunah horeng. Satoge ngarti ari geus kacok mah. Jeung boga rasa ulas asih deui dan hanya ka teu barisa ngomong cara Jang Topan. Kalong sia dagoan di dieu nya baturan aki uing bisi aya itu jeung ieu. Uing arek indit rek neangan ilmu pangawuruh pibakeun kuring mun geus dewasa pek mehape akinya mun aya itu ieu kami susul teangan deku manehnya dan maneh maseukeut ambeuna panjang lengkah diongkoh. Cek Jang Topan bari jeung neuteup ka anjing nu katalasi kalong. Anjing teh ngarti rag eureun cumagu bari jeung melong ka Jang Topan. Jiga nu heueuh ngadengekeun sarengepna kadanan. Sanggeusna diomongan kitu mah teu muih teuing jiga tadi. Jiga nu geus ngarti kana lupa panambang. Paniatan Jang Topan geus buguh atuh cekeleunana. Sanggeus kitu mah atuh harita Jang Topan teh teu luak lieur deui.
da bisi ngaganggu kana hatena bisi berat papisah jeung sobat-sobatna nya kitu deui jeung akina. Terus lempang ngingking init ninggalkeun Aki Surasa anu harita ngacacantang deket lawang ngacacapkeun incuna ku paneuteub jeung pidoa bari jeung reumbae cimata. Hiuk angin gunung ngagelebug manuk krecet di sarada. Dang-daunan pating arulang jajab Jang Topan. Mileleyankeun kawas anu arembung pisah pajauh. Kasugri para wargi cag urang tunda kaayaan Aki Surasa jeung 21 nyatana anjing jeung kuda. Deun-deun heula eta tang tos kapayun kasampeur deui. Ayeuna urang tuturkeun ka kana lalampahan Jang Topan. Are ka mana anu rek dituju ku Jang Topan? Jalan satapak anu arula arile harita teh nurung tunggu mudun menikeun ka ngemplan jauh. Oreng si mana horeng hiji tangtungan jajaka nu katelah Jang Topan lempang mapai jalan terobosan we. Gap atuh harita ngapruk ka kebon euris jeung manjah sawareh-wareheun sok ke tanah aya tak jalan satapak ting urut saha baheulana. Da eueuh jalan anu matuh ka wantu arang langka jalma liar anu luntak kalebah dinya. Jang Topan anu mang taun-taun cicing di tengah leuweung geledegan papakeanana beda jeung batur dagis kitu dagis teu boga pakaian tina lamak mah geus ka mana boah dipake teh harita kulit sasatawan we kahandapna kulit mencek kaluhurna kulit maung suku bulucun teu make sandal atawa tarumpah tara boga tarumpah itu ieu ai sirah dibengker ku kulit waru menang meprekan malah direus sagala rupa dengan katuhu mama ieu ngeujeun tina dahan kisarut. Mamawa itik soteh lain teu bisa lempang, lain sieun labu, tapi imah geus kabiasaan Jang Topan minangka panggerak cai remis, keur ngeprakan cai remis. Mangsa alam harita kira-kira wanci mancaranreg. Harita Jang Topan teu eureun di hiji tempat. Palatarana teh bahe ngaler kasorot ku panan poe anu keur meujeuhna moreret panas. Jang Topan ngiuhan handapeun tangkal puspa. Kasilir ku angin leutik anu ngahiliwir. Dihibur ku sora manuk can kurileung anu disada patembalan jeung baturna. Geus deukeut ka pilemburan ya. Tuh imah meuni parantul pasawahan ngayak-mayak pak. Tapi ari itu naon arula ari leumapai pagunungan dawahangan mah itu teh bahangan kitu nu arula ari leuka hilir tuh ceuk Jang Topan ngecuis ngomong sorangan ai panon ngawaskeun endahna alam es tuning matak betah jeung matak waas. Pamandangan anu sawang ku Jang Topan ngamperna pasawahan anu parena keur sumedang hejo endah lir permadani anu bila amparkeun ting jarumplukna atuh lembur nambahan asri narik ati es tuning matak betah anu gicingan keur anteng kitu kadenge sada anjing manting hauk legig-legig atuh ngagorowoh rame patembalan es tuning matak kreuwas gebug atuh si Topan ngarenjag jung nangtung berjeng taki-taki
Aya naon gah? Cek Jang Topan berijengnya ka eta itu. Panon anu caringis teh rutret nitenan keayaan disebut derning eta tempat. Bisi aya mau ngamuk gajah meta, bisi aya anu ngabahayakeun ka dirina. Tika nyahuan anu gurobas cilok aya anu luncat ka hareupeun Jang Topan. Ujug goblok ge asup. Kakolongan Jang Topan anu keur ngajegang. Ari breh teh mencak meunikeun ngahegak napasna bakat ku capeun meureun. Tayohna bae geus lila atuh dibeberi ku nu moro. Jang Topan colohong, manehna kaget. Nah, aya mencak bengal nyalindung ka manehna. Lila kulilaras inget kana omongan akina. Yen kungsi aya kajadian. Jalma cadu ngadahar daging mencak. Lantaran antara mencak jeung eta jalma nyobat pisan. Kunaon? Sabat sieun sia teh ceuk Jang Topan ka eta mencak anu keur ngahenen berjeung napasna ngap-ngapan. Baun anu ngarasa aman aya di dinya mah. Jang Topan ngerti pasti mencak teh menta ditangtayungan. Kuing rek ditulungan. Cek Jang Topan sakadang mencak teh jolbrek depa katara keneh ngahegak napasna ari panonna mah rancingeus. Komo ngadenge anjing anu ngagogog mah. Kawasna teh hayang berber lumpat. Tapi geus ngarasa aman aya gigireun Jang Topan mah. Ari Jang Topan harita teh tatan-tatan. Kumanehna geus kasawang, pasti bakal datang anu moro. Malah anu pangheulana pasti anjing pamoroan anu datang ka dinya teh. Tebah dieu Jang Topan waspada tur iatna. Panon narateret ka kenca ka katuhu, malah ituk oge dicakal kelawan pageuh. Nya we, perhitungan Jang Topan teu nyalahan. Teu kungsila ayu anu ngagurobas, terus disada mata katorekan, tayalian iwati anjing pamoroan. Juga jegu atuh barijeng nubruk. Kapelebah mencek teh. Tapi edat Jang Topan anu geus asa latihan ti leuweung, geus kawas maung we. Gerakanana teh ngan sakilat eta luncat menggatan anjing bari jeung ngayunkeun eta itu. Hiup hiup bulan terang. Eta itu teh keuna kana hulu anjing. Anjing ngagaik atuh ngagaik mun ditarik pisan kuguikan gebru namru terus munyih bari jeung disada. Sukuna roroesan atuh bari jeung disada mata kuatir. Huluna kabeunangan ku itikna Jang Topan sabot kitu torojo hiji deui gedena sarua jeung tadi. Ngan edas ieu mah ngeplek jeung buluna tablo jegu ngagogogan. Cilong atuh rek nakuk mencek. Jang Topan sakilat deui bae ngahembatkeun itikna. Hiup jebet gaik. Eta anjing ngagaik beunang pisan punukna. Kawowong anjing disada atuh bru namru kokosodan bakat ku nyeri. Itek Jang Topan masih mati pisan sakali ngababuk eta anjing nebikeun ka longseran. Sia modar sakalian. Cek Jang Topan bari jeung luak deuk bisi aya anu sejen meureun. Harita mencek mah ngahep-hepe padon molotot. Nyaksian gurak gerik Jang Topan dina ngabelaan ka manehna. Teu kungsila keuleuh aya nu ngomong ngagurowok tarik pisan. Nitah megat ka baturna. Bari jeung malebeja ieun mencak geus kasusul. Gurobas aya anu ngagurobasan dinu bala. Ngan manehna datang. Ngan samameh datang Jang Topan sadar yen mencek kudu disalametkeun. Gentak atuh ngomong. Mencak buru-buru sakabur sia. Tutuh kadi tutuh. Ngan loba tatangkalanana. Ulah lumpat kadinya sia. Lembur eta mah bahaya. Kitu jeung cek Jang Topan bari jeung nunjuk ka sisi leuweung. Tetela mencek teh jiga nu ngarti. Barang cacap omongan Jang Topan burung eta mencek lumpat disikna apeng-apengan. Sakedeung oge geus jauh les diteureuy ku alam pagunung, ku alam kahieuman ku tatangkalan. Ari los atuh harita mencek indit mah kurutak aya dua jalma datang kadinya. Nyakal gegenir keur nenggel mencek meureun napasna ngahega kesang ngabulayaran bajuna. Soeh
dikait juga ada mah kenarang dan garing. Kenal si lain. Manggih mencak dia atau awuh doi. Cek eta anu baju hidung bari jeung napas reng hapranju panon melong ka Jang Topan. Dijawab bari jeung nulak cangkeng harita ku Jang Topan. Aya, tapi ukur ngaliwat hungku tuh kaditu tuh. Cek Jang Topan harita ngabohong. Mencak lumpat ka kolon dituduhkeun ke belah wetan. Piraku. Di wetan mah aya anu aya mencek deuleu jeung na deui aya anjing pandai piraku teu kapanggiku nu bener sia ngomong. Cek nu baju nu saroe molotot ka Jang Topan teu percayaeun kana naon rupa jawaban Jang Topan tadi. Geun teu aing teu percaya mah da lain urusan kuring. Cek Jang Topan deui nu duaan jep we teu ngaromong deui. Terus wakliu kawas aya nu tiangan ari berehna nyo anjing ngajoprak sadua-dua. Nu hiji ngap-ngapan keneh, anu hiji deui mah geus ngajolor kojor. Teu usik-usik acan, atuh bade ngagepod anu morok teh. Loncat numruk bangke anjingna. Waduh, kunaon sia tablok? Pokna bari jeung ngagulang gaper bangke anjing, bangun hanjelueun pisan. Nu saurang deui muruk ka anjingna anu ngap-ngapan keneh sarua ruaseun. Sanggeus sidik yen anjing teh pae hiji, jung dua lalaki teh narangtung. Anu hiji nulak cangkeng panon mureleng ka Jang Topan, kawas anu curiga pisan. Bocah, sia nu maehan anjing dewek. Emangnya maehan anjing batur. Montong bohong sia, ditanya sabener-bener ku aing. Kamana wae sia ngajawab teh? Coba jawab sia bener, sia atau lain? Cek tukang moro beuki ambok. Jeung nadi beuki curiga we ka Jang Topan. Nah, make kudu ngabohong. Cek Jang Topan anger tenang. Setan teh kurang ajar sia. Pasti moal salah deui sia, nu maehan anjing aing teh sia, ku si lain nya. Kurang ajar si ponaran sia. Ya, syalok atuh harita. Tukang moro teh atuh narajang ku gegenir lempeng pisan atuh kada tarang Jang Topan. Tapi Jang Topan atuh babarieun pisan harita teh. Manehna atuh ngacengkeun ka kebelah kenca bari jeung ngaheumbatkeun itu kai teh nakis gegenir musuh. Cilong hiu buletrak atuh celang gegenir musuh ngacelang kurubas kana rungkun manja. Sejan sia adak jurig sugan. Tukang moro harita ku kulutus. Jajantung ratu geruasna menikeun katika 5 nenjo kitu mah rada-rada oge sieun. Geus sia ku aing kan karok tu mana? Cek anu saurang deui harita kituna teh bari jeung langsung narajang ka si Jang Topan. Manehna mah ngalugas pedog sia disebutkeun atuh rek nigas beuheung Jang Topan teh ditu mah. Tapi nya kitu Jang Topan geus siaga jeung bangun babarieun pisan. Awak si Topan atuh ngagilekeun awak saeutik, kaplos atuh bedog milepas ngahakan angin. Bedog mopo di babuk ku itu, hiung bulan terang tuh bedog ragrag. Anu boga bedog atuh meuli colohok. Ku Jang Topan teh diantep, hiung jebet di babuk pepeuteunana. Pokna atuh bari jeung nyakelan pepeuteunana anu asa potong. Puas ya, cukup sakitu geus ya. Jamun aing teu inget kana dosa mah dibabuk tarangna sia, mun teu bencar abong. Cek Jang Topan atuh bari jeung nulak cangkeng. Nu saurang deui atuh ngaleper, sieun nanyo katangnasan Jang Topan. Anu sakitu cepetna gerakanana kawas ahli silat we. Teuneng ludeung ka sieun, malahan mah gede wawanen. Ras kana dinya terei bulu pundukna muriding. Temikir 2 kali palicat berengbong lalumpatan sakalumpat lampet. Kabur nyingkahan Jang Topan bekat kusieun, malah beri jeung ngagorowo karita. Aya anak jurig oi cenah. Aya anak jurig cenah. Kitu ngomongna teh. Kekeluhan kegerowokan tarik pisan, sakedeung oge geus jauh geus anggang. Bubuhan tukang moro geus tuman lumpat di nubala. Nyapung we Jang Topan teh meuni kakarot huntuna bakat ku ambek.
lantaran tengenah dirina disebut anak jurig. Kurang ajar sia, piraku ka aing nyebut anak jurig. Lamun deket-deket sia dipalengpeng ku aing. Cek Jang Topan berjem kakerot huntuna bakat ku nafsu. Geus kitu mah terus Jang Topan lempang deui. Teu malire ka tukang moro anu ngajoprak nyarieun leungeun. Beungitna mun disepa, sieun dipindo deui meureunnan. Mending lempang deui sia lah malaur jauh keneh ka ditu tuh anu tuju. Cek Jang Topan berjening ki gelempang ninggalkeun tukang moro anu cungar cengir harita. Sedengkeun anu moro harita teh lumpat saurang berjing kekeluahan nyebutkeun anak setan. Nyalukan batur-baturna nu sejen berjing nyebut-nyebut anak jurig anak setan nyapu gue. Anu sejen ge rareuaseun curung-celung saurang atuh menggatan jajalaneun nulak cangkeng berjing nanya. Aya nyaon si Tete Uhri? Kawas nu edan sia. Cek eta jalma horeng si mana horeng ke gedungna tukang moro anu jadi kokojo dina moro mencap. Reg atuh anu ngaran si Uhro teh eureun napas ngahegak beungitna sepa sarta panon atuh buria buncelik pok ngajawab bari jeung ngahegak. Ayah cabe cicila ka abah aya anak jurig. Gimana aya jurig anakan sia? Mun mah aya anakna ditewak sia ku aing mah boro-boro anakna sia biangna dicekrek sia ku aing. Hayo sia tuduhkeun, di mana sia? Cek si abah suaban pisan. Anu memang na eueuh kasieun deui. Geus loba ngadahar uyah kahirupan. Geus legok tapak genteng kadek kasebutna. Komo atuh dina widang moro mah. Di ditu abah. Di mana? Di ditu loh. Cek anu menang kecelakaan bari jeung manyun. Tuduhkeun ka aing sia goblok. Cek si abah atuh teu sabar. Gede atuh indit lempang gancang. Lengkahna mending ngacola we panjang. Bakatku hayang tereh tepi kan dijugjug. Si Uhri harita ge atuh teu cicingeun. Manehna ngicik nuturkeun ka si abah. Hatena rada teger deui ayeuna mah. Di jalan dipegat atuh ku babaturanana duaan anu sarua ngarasa panasaran hayang nyaho cenah kana kajadian nu sanyana. Pok anu saurang nanya atuh harita. Gimana mencak Mas Uhri? Nyaho. Nyaho Ya mencak mah kating ka mana? Si tablo oge kala kapae. Aya anu ngabinasa. Cek si Uhri ngabejaan yen si tablo anjing manehna pae. Ayah, nah pae kunaon sia ku mau adawa. Ai sia ku anak jurig calainge. Ngadenge kitu nu duaan celohok. Pedah waktu cukup mangsanya kapan cang para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lagi nganana insyaallah manidi baris neraskeun dina bagian anu ka-15 nya. Hatur nuhun loh kumangrupi perhatosanana leujeun kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.